nya cinta orang teh can ditarima keneh ku si nyonya. Geus hampir 200 kali nah urang nyatakeun cinta ka si nyonya. Tapi can ditarima keneh. Tapi cobaan ayeuna sugana ayeuna mah ditarima. Beneran ya si nyonya orang tanya di gawat itu aya si Otoy pasti ada ngeganggu deui ya mah nyonya kumaha tuh cinta teh tarima teu yeuh Otoy tong ngaganggu wae da abdi mah enak geus calon biarin sebelum janur kuning di atas melambung mah masih milik bersama. Otoy mah tidak akalan mundur, maju terus. Gaya jeung embe. Hah? Embe. Hah? Makin cantik aja bidadariku. Duh, cinta orang teh can ditarima keneh. Kiraha rek ditarima nya. Jang wis sekolah? Ya iyalah, mannya yang di sekolah. Jang, pan ieu teh berang, pasti balik sekolah. Tuh, lawan penting mau balik ngaji. Marawa petasan, emang mana ek baralik ka mana? Ya balik ke imah tuh, banyak ke kuburan. Alah eta budak, bisa we ngajawabna teh. Ampun. Maksud urang mah imah marana teh di marana? Oh, imah. Heeh. Imah urang mah didinya dekat kolam pamancingan. Oh, genah tuh deket kolam mah. Pasti bari sarenang. Teu bisa. Sia mah ngerakeun. Deket kolam oge pe aku teu bisa rarenang. Imah abang di mana? Eta didinya tak deket pasar burung. Wah, ngeunah tuh bisa ngapung. Amang bisa ngapung tuh. Ya teu bisa tuh, per aku amang bisa ngapung. Wah, ngerakeun. Banyak deket pasar burung tuh bisa ngapung. Wah, ngerakeun. Ini itu. Dasar budak ayeuna bisa we malah teh. Dah, keneh kagawe. Tong, tareh bulan puasa ya. Geus usum petasan. Ayo urang meuli ya. Ges, tenang bae, aing mah geus boga petasan mah ngan dihususkeun kana rokok tah jang si Ableh. Jon urang gawean si Ableh nya. Atuh. Urang dibalikeun. Kudu. Aduh, ini can ngerokok, bang baca di isu. Aduh, kuntung acan ya. Neangan udud, ingat neangan udud, ya coba udud. Kebenaran ayah si Otong sama si Don. Ada kebetulan. Jon tuh si Ableh. Mana? Oh, heeh. Ya, kenal euy. Biasa Ableh. Nongkrong atuh. Duk. Nongkrong. Ngomong-ngomong punya rokok nih? Gua Tenang. kagak punya rokok. Tenang.
Aya rokok mah khusus jang Ableh. Bere Jon. Nih. Mantap teh ucing dina lantang. Ah, cing ngasan sabatang. Nyot nyot. Nyot. Ayo ah, buru ah. Mantap, mantap. Ini aku siapa tong? Jon, banget aing jadi geheng. Gehet mah. Aing berik. Jon, eta si Ableh moal naon meni kuat tutung kitu? Tenang, mau naon kasih pelajaran tuman lah. Awas ya tong ku aing. Banget aing jadi geheng kieu. Awas ya ku aing Jon tingalikeun. Hah? Aya bocil. Ku aing tingalikeun. Mau petasan sigana teh euy, aya bocil bocah cilik tuh. Ha, bisa ku aing dinyeum ye. Oh, Pang jurik jarian. Hah? Jurik jadian? Jurik jadian? Hei, lain jurik-jurian ieu mah lain. Abeh. Jurik jarian cenah. Oh, Mang Ableh, ternyata jurik jarian. Hei, eta mah petasan menang beli di mana? Ya jangan Mang Ableh we. Iya. Oh, tadi kan nya, keur mah ablehnya. Turang balik. Nuhun, ada petasan. Uy, ada. Arek balas dendam gua sama si Otong jeung si Jon. Ku aing dibeledakeun ku aing sia. Jalan lah. Nah, aya si Otoy euy. Ganggu rokok. Wah, kacau si Ableh euy. Masih minta rokok si eta mah. Kan ah. Buatkeun wae si eta mah dibawa kabeh. Toy, ada rokok enggak? Ada rokok? Eueuh, hiji-hijina ieu ge. Wadai. Habatang lah. Kasabatang ieu wadai. Kunaon eta banget tutung? Ah, nu gelo, ieu mah gara-gara nu gelo ieu. Si Otong jeung si Jon, kaduruk banget aing jeung. Kudu tutung gitu. Awas ku aing dibalas, kiamat dibalas tinggal. Was ku aing sia. Mere rokok. Digehengan di kuas aing tingalikeun ta banget. Awas tingalikeun teh mere rokok sabatang-batang acan mah. Aing geheng maneh kudu gehe. Kabur, kunaon si Ableh kabur? Dasar set. Humpat tuh. Yo, si Ableh awas ya, kuai Ableh sia.
Hidung dibeget, aduh, tutung ya maju huh? A few moments later. Kene ka mananya asa teka tingali Dia kurang gerohan lumayan aya kene didinya main sikat wae Halo my friend. my friend datang geus ngomong bahasa Inggris Gaul atuh. Daripada si eta barengakan wae mendingan gaul ciga urang. nya beak kene mah di jero nanya deui ieu teh geus beak 2 piring teu wareg kawaregan nih mau kadaharan teh Sia mangan kadaharan we meuni beuki-beuki teuing. Mai Tah geus nitah deui ka adi nyonya. mana rek naon gogora ka si Maya ka di urang Naon? iya cek lancuk maneh ka dapurkeun Ngan hayo we Nita beres dahar teh kumbahan coba aku sorangan. Tuh nyonya si Neneng jebret mah nitah adi maneh. heueuh maneh mah ongkorek di kumbahan ku sorangan kalau tapi kalah nita nih itu ya lutung Isia geus sabar tuh. ayam bakar bangun ngeunah euy di sanguan ih maneh mah kadaharan we nu dipikiran teh nyaho teh eta teh lutung ek di dahar ku maneh kabur si eta mah Alhamdulillah. diuk nih si gunut mah teu sieuneuh nya sakitu eta teh lutung oge Heueuh nya ih. wah makanan lepas Umi. Awas ya, apa ku aing bejakeus ya ka Umi. Awas ya, apa dibalas ku aing. hah itu aya lutung hiji deui wow ada lagi Hah? Eta si goblok. Kalah nganggap lutung ka aing. Eta teh siluman, maneh teh yang dileg-leg lain. wow ayam bakar lagi Emangnya orang teh hayam tinggal ngabubuan. Enak we. Sembarangan pisan ngomong teh.
Eta mah siluman lain kadaharan. Heeh, eta mah siluman kerbau. Eta si goblok gelang mungkin parah. Emangna aing teh kebo? Geus ena mah tong loba ngomong, urang maca doa. Allahumma barik lana. Eta si goblok. Lah mungkin parah. Bima rojak tanah wakina ada bandar amin. Emangna aing teh liwet. Ek dihakan berjamaah ku saria. Dasar. Sama nu dibaca teh kalau doa nyatu deui. Asa mungkin parah aing mah. Musingkeun aing mah. Balik ah. John lah. Ayo nama daripada mikiran si Ableh. Tok, ngudurin. Mana dia lah? Nah, ya udah dia. Tong, siapa malah ngalamun bae. John, aing ditolak ku awewe. Geus tong mikiran awewe wae lah. Geus we urang bare petasan, pos si Ableh meh tutung. Pieu, John, otak maneh enceng oge euy. Heeh, tenang we ke urang bare petasan mah loba ieu. Setuju. Kamana kaboga urang teh si John? Sapopoe di teangan oge eueuh. Jeung si Otong pan kamari geus ditolak ku Fatimah. Ah sampeurkeun ah. Tong, tuh kamu urang datang geuning. Wah, si Fatimah kabogo si John. Pan kamari aing geus ditolak si Fatimah. John, si Fatimah kabogo maneh lin? Heeh, emang kunaon? Pan aing teh kamari ditolak ku si Fatimah. Hah? Aa John. Fatimah. John, aing asa teu tahu kieu euy. Asa nyeri hate aing mah. Baik ah. Ya. Siap. Fatimah, duduk sini dong. Awas ya John, ku aing bejakeun ka Umi. Asa nyeri hate kieu, ku aing didoakeun sing anu ngabom. Si John ku aing dinyalikeun. Balas ku aing tadi. A few moments later. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ya? Sehat? Alhamdulillah. Oh yang waktu biar pernah di masjid kemana? Ngomong Pak Haji, aduh saking kupinu ya teh masjid teh, jantan mapakar mah Pak Haji calikna. Oh panggilnya tuh. Panggilnya tuh dompetnya ditinggalin. Kok apa di dari masjid? Tinggal ti.
Eta Paji saking kupin pangintennya, nyen teu kaget cali di lebet teh matak di luar we abdi. Nah, dia stomik ada. Jantan nama kloter kadua we abdi teh salatna. Iya, yang toy ada teh gajian. Yang teh Alhamdulillah, nuhun Paji. nya yang toy sami nuhunan nya. Anu ge tos sekolah kebon. Terus sanesna nya nuhun pisan Ya nya. sami-sami Paji. Tah nya otoy ana gajian ditaikeun nya. Nu ayeuna. Mudah-mudahan payuna sing getol nya. Nah, nyakeun nya. Aduh, hatur nuhun Paji. Nya kalau mau kasih ro silang tiga gentosanana Paji. Ditampi pisan ku abdinya Paji. Ya nyakeun. Wah, jangan jadi euy. Reknya nanyaan si nyonya teh nya. Mudah-mudahan we langsung diterima ayeuna mah ye. Rek dikawin si nyonya. Sugane langsung diterima. Yes. Jangan toy. Ngomong-ngomong jodoh calon pemajikan ada. Panjang otoy kaleng gua sanes. Tong ngalenggohan wae atuh. Buru-buru rabinya. Ya eta Pak Haji. Abdi teh arek calon mah aya ieu teh. Lancar diterima. Teu diterima. Atos kumaha tuh? Ya eta Pak Haji ieu teh aya nyarios mah tos 188 kali. Diterima keneh ya Pak Haji. Eta subana aya mah diterima ieu lah. Walaupun udah ditolak 199 kali, Otoy tidak akan mundur, Pak Haji. Demi cinta Otoy sama nyonya, Pak Haji. Ya, kita didoakeun nya. Mudah-mudahan yang Otoy supaya buru-buru kawin. Amin, Pak Haji. Lain jangan Otoy. Kamari kebun bapak naon nu bledug. Mun tari ngabledug oge kadenge ka dieu. Ya eta Pak Haji, gara-gara si Ableh mere petasan jadi ngebelat dong Otoy, geheng Otoy. Aduh, Ableh. Atuh pun dijail si Ableh teh. Ya eta Pak Haji, dasar si Ableh jahil. Asal dia kata kitu Pak Hajinya abdi bade muling lah eta nya. Mama. Ulah-ulahnya anjing korek dilak beli kalernya. Ya, siap Pak Haji, hatur nuhun Pak Haji. Sami-sami. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu kumahanya istilah tuh pepanggil si nyonya. Sudah we atuh pepanggil si nyonya. Istilah ya teh nyatakeun cinta ka si nyonya. Pokona mah urang moal nyerah, mau menyerah aing ah. Daripada jauh me, aduh. Kos kanaon wae didaguan nepi ka nyonya. Boget ka bogoh jauh. Keur mah jauh direbut batur. Jadi oge janur kuning teh. Saha eta? Biasa eta mah hama warang. Belah, ayo. Ini hari yang indah, aing kudu menang rokok. Kisah HP, bukan aing yang nyaho, kudu menang rokok. Poe ayeuna pokona mah aing yang nyaho lah.
Siap le, awas siap le. Mana buka urusan kene sih jeung kabur, aing kabur. Udah sesuai. Awas siap le. Wah, beri. Duh, asa tegengna aing kamari ka si Otong euy. Ayeuna si Otong kumaha nya ka aing teh sikapna aduh. Aing kamari tegenah ku si Ableh eung aing geheng kamari anjir. Aing dibales si Ableh tempokeun we ku aing sia. Nanti ayo ulang mendudukan petasana di mana di situ. Yuk. Woi, sabar dah. Marawa petasan teh yuk. Lamun petasan bahaya, dia kan. Ya. Kita amang-amang gitu. Sakit. Dasar pejuh. Tapi lumayan aing menang petasan euy. Aduh, gara-gara cinta aing ditolak, tapi ka ayeuna kapikiran. Aduh, si Ableh. Si Ableh beudang aya nu ku aing. Gawat euy, gawat. Dah si Ableh kamari sia aing nepi ka geheng di bom kumaneh. Ableh mah. Oi, aya ka teh, toy. Kamari aing dibom ku si Ableh tah. Sarua urang ge tah dibom ku si Otong. Si Ableh beunang ku aing. Oh no. Dibom sia ku aing. Hah? Kabur. Geheng, geheng. Geheng. Tutung. Gara-gara cinta aing ditolak, jadi we beungat aing geheng. Balik ah. Balik. Ika, Mas Al, tinggal jurig jarian. Eta mah jurig jarian lain. Naon atuh? Lutung ka sarung. Tutung kasar. Lutung ka sarung. Pasti kamari teh ngaplutung. Aing teh. Oi, udud. Mana udud? Hayang udud ya, udud hayang udud. Daripada mikiran udud, mikiran talak cinta, mending joget ya. Like, comment, Share